nah ialah ruhani Masya Allah mendak kisah Kikil Balkhi Syakikil Balkhi nyarita di Nasoihul Ibad talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara talabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula fi duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu sia watu inget ka bangkrut bae sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 nomor kedua talabna bi'al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang raja bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunani saya mabok tahajud 2 bae sholli salat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kieu salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang ieu keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa soal salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basrudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ka malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh ya wal penting tahajud tahajud teh karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah Kikil Balkhi fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh koboan usolli fardhu subuh koboan
Ayo tuh beres Pak. Ayo jelema nu kos kieu nya. Lah ye Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh beurang satamatan peuting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi. Rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata. Kata si kumaha ngukur nanya heuh kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener hese kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngan celok ka alam eta seperti kos gitu aya kene ku ari ge nu seperti kitu teh aya kene oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengka salengka mantak jangan gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengka ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balki ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka teu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji Qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor ka hiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor ka hiji neangan naon tadi nomor ka hiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisawm was shadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang naon
aya nusuk puasa tuh 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tak itu lain puasa dokos gitu puasa karena Allah ayo santri 7 poe 7 penting puasa baik bukan lagi cabai rawit pohara jasa sih puasa naon sih hebat amat pasang-pasang sarwiti aing goblok cek sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf be Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu cekeun teh mana Kang Pendi mana cekeun jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga aya anu kos manuk plek langsung datang aya anu kos kuda sak datang ke surga aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang aya anu kakarake salengkah dua lekah gejebur iya jalan ke kejebur bagus tadi awal aduh keadaan ada kumaha tuh sodako Masya Allah can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya hiji penny jajan orang malah mah zakat batur dicokotan aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid Masya Allah mawat tiis di jero kuburna kan ditanya begitu ditanya maca Quran osok ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariakeun kipas di masjid Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh aduh ya kieu mah da ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ieu dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang ka Haji Pendi Haji kula ti kamari can dahar saha ye tu lain dahar sia teu kuat coba lain dibere di ada rezeki ka dieu aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap atuh sanu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir tah ieu nasehat teh lain ceramah nu asli lama kumaha kebutuhan Masya Allah Karim nah iya uburi sirat kapanggih ku kisakikil barhi ternyata 2 hiji puasa nomor kedua sedekah
sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalamatkan orang ketika orang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh, ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjang mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegan duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tailah si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur deh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabb geunaheun jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima tolabna zilal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat baas udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia ngayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku iman teh cak sapanas dan teh ceuk tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadnahu kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai ge resep jasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan